terus karondahan harita gempar eureun heula wah-wahna tetep kabiitin terus carita jadi dia fungsi aya waloja anu ngaran Ani Kanti bi sumun Ani Kanti aden gelis eta waloja teh adi mun eta ku ludeungan nu mampas sosoranganan aden jadi geuna mah terang satosna aya nini gerinting ka dieu we upami eta Ani Kanti teh disembarakeun geuningan aden asa kitu eta nini gerinting teh bi aya naon datang ka dieu pokoknya tadi digerinting teh serius jami sabarangan aden jantan kieu ari kajadian nama aden kubi iting terus diceritakeun geunaan Ani Kanti anu dipaksa jadi muridna ini gerinting malah akhirna mah Ani Kanti bisa nolak karena pangajakna sanggeusna beungeutna diusap ku ini gerinting terus nuturkeun ini gerinting anu balik ka Pasir Kamuning boga kemampuan ilmu silat anu diandalkeun ku manehna tapi kula boga keyakinan bar bakal mampu ini gerinting tapi aku kuring kudu elek jajaten kuring lima jaro elek sote ku sikeuling anu memang leuwih pantang-pantang dia dia tombol ning kuring buat silih bisa oke tidak saat dan kuring mah benar-benar luar biasa ya mula teh ilmu rawarwan teh jeung balung bisa diungkulan itu nyaksian ku sorangan mah ahwa percaya kita rong iya benar dan benar buka ting anak sa budak teh mah buat kula oge asa kakara aya anu kawas teuing kitu bajing bebejit keneh tapi dina masalah ilmu na mah pantesan di lani si bocah kitu teh den dina sajoning lumpat gempa ge terus ngabayangkeun kajian Ani Kanti waloja anu dipikat cintana anu diharapkeun bisa laksana jadi batur hirupna sedengkeun harita teh waktosna seet pantasna saya beracak-racak geratunya nu kasudut tina kakirangan sareng kalepatanana wilujeng siang wilujeng kantungan jeung bagiakeun teh nyahan bageunya atuh simkuring sejami kur amit tungkur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geber braya Baraya Cakra nemeh pasasangakeun bidangan ruing Sunda Dora-Dori Pula pantun, enjing depan deunya.